Bah. Rek naon maneh? Lain ari korek kuring ka bawah teh, Bah. Coba eta. Aing mah teu ngagadag korek maneh sia teh. Anu bener, Bah. Kur aku teu ka bawah. Astagfirullahaladzim. Teu percaya. Nges sia teh maksa goblok. Abang banget korek-korek wae piraku, Bah. Ari sia goblok. Cibut yang di hancak wae. Dihanca boga taraga hengker oge. Wah, bener-bener sia mangaledek ka aing. Ngaledek kumaha, Bah? Heuh, sia ngaledek ka aing nyebut tenaga aing hengker. Arek teu nyebut hengker kumaha, Bah. Ieu korek sakitu leutikna ge piraku teu ka bawah. Si edan. Coba heula ieu ilmu kanuragan. Hebat manehkeun. Eta bakat bener kudu dikembangkeun. Bakat naon, Cut? Heuh, bakat ku butuh. Oh, jahat. Dit, ai ucing ngadang buah ngoralin. Lain ai ucing mah ngadang lauk asin. Geus pugu ku buah ngora. Lain geus pugeuh ku lauk asin. Ngora? Lauk asin Agung. Buah ngora. Nah, make buah ngora. Coba we taina baamuan ku Adit bau asem. Oh, oncom mah. Beneran meuli samping teh. Paingan cek batur ulah meuli samping ti si COD. Waduh. Naon euy? Ieu meuli samping ti si COD gagal. Ti si COD orang mana sia teh? Ti si Mang COD. Si online. Dasar si kambing. Ieu. Heueuh sia teh batur mah COD-an itu teh ngaranna teh. Da teu gagal, ieu samping lain kutang sia teh. Heueuh samping, Mbah ieu ge samping lain kutang. Ngan arek teu gagal kumaha coba tuh. Tempo logor diajaran teh, Bang. Coba eta ampun. Cik kamileun. Ieu ngaran samping mah kabeh ge logor kambing. Bener cocok tanam bunga melestarikan kemang. Bah, gitu, Bah. Semangat. Atuh diajar oke. Ya dah kekemangan. Lain aing bangun menang milik ya. Ganti profesi, Bah. Ganti profesi. Keur ngembangkeun bisnis. Waduh, hebat maneh wok euy. Bisa alih profesi kitu. Ewo dilawan. Waduh, gagah. Bisnis naon euy? Bisnis jual beli. Jual beli. Waduh. Jual beli naon euy? Nah, jual 5 meuli beas, Bah. Si goblok. Oh, siap. Didam. Kok naon wok euy? Iya, Bah. Kerem ieu ngelapan si jagur. Hebat euy, duh aing bukan nu kieu yeuh. Mantap. Tos si mana teh? Tos di Jakarta, Bah, karak balik. Ajarkeun teh cenah cuk batur macet. Bohong eta teh. Bohong kumaha sia teh? Wah, sok macet Jakarta mah. Teu macet, Bah. Ngan pedah nguntuy. Da urang ge mawa motor ge init subuh balik di subuh, Bah. Teu macet pedah nguntuy kitu lalaunan jalana. Coba eta. Lebih parah. Ieu. Eta teh ciri-ciri macet sia teh. Aing nguntuy kitu teh lamun teu macet mah gancang.
Teu bisa bah macet mah kunci. Begitu mun tage eta karak macet. Kumaha sia we kamleung. Duh. Sok rada palawur ai jeung masyarakat aduh. Aku sering tertipu olehnya. Itu naon bah? Ya, iya. Lain herannya bah nu balangsak nu beunghar ieu. Nah, kumaha sih teh? Kan urang mah nya bah kaasupna jalma balangsak. Nah, ari eta si Kamidi tempatna di mana-mana bah. Beunghar eta mah bah. Si Kamidi beunghar pisan. Na teu nyaho bah. Eta si Kamidi tempatna di mana-mana bah, ruko, warung sagala nu manehna nu si Kamidi. Aduh, teu sangka teh jelema nya bisa ki urang mana teh si Kamidi teh. Teuing ai urang mana nama teu nyaho, urang ge ngan sok aya we nempel ta sepanduk dina eta. Hubungi Kamidi cenah tah 08 gorolong-gorolong kadinya na teh bah. Berarti geus Kamidi eta teh. Cek dewek kenal. Aku sering tertipu olehnya. Aduh. Iya. Aset. Maksud didinya hubungi kami teh lain si Kamidi. Allahu Akbar hanya kalai. Nah, atuh bah. Sok aya dari kata-kata hubungi kami di 00 sekian lain si kami. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Ku jual baju celana itu semua demi Nyai. Aku rela jadi kuli demi Nyai. Aduh. Waduh, hebat euy si Abah ngalaguna euy bisaan. Lagu Michael Jackson. Dasar Cilepeung hujan sama. Dangdut Cilepeung. Oh, lagu emben, Bah. Hah, parah. Saha nu parah, Bah? Maneh parah. Remahnya lagu dangdut disebut lagu emben. Pusing. Gitu.